Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabbihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng enjing sadaya dulur-dulur anu dipika cinta, khususna ibu kepala sekolah, bapak ibu wakasek, bapak ibu guru, sareng sadaya sivitas akademik anu sim kuring hormati, sareng rerencangan siswa anu sim kuring banggakeun. Salaku katua OSIS SMN 3 Bandung, sim kuring rak hamadeka hoyong nyarioskeun pentingna ngamumule budaya Sunda anu ayeuna geus mimiti luntur. Numutkeun panalungtingan Balai Basa Jawa Barat, aya fakta anu dipikasieun yen 7 tina 10 badak Sunda ayeuna henteu tiasa nyaris basa Sunda kalawan lancar. Pamakean basa Sunda di lengkap pendidikan oge terus ngarurang. Di sekolah urang sorangan katingali kumaha ekskul seni Sunda kirang peminat. Lagu-lagu Sunda jarang didangu ku generasi ngora sareng loba siswa anu leuwih apal budaya pop tibatan budaya Sunda sorangan. Salaku generasi penerus, urang kudu ngarasa kaganggu nalika budaya Sunda ieu dipimpin ku kamajuan zaman anu menyebabkan nilai-nilai tradisional jadi katinggalan. Upami urang teu sigra ngamumule, moal aya deui anu bakal ngarasakeun kabeungharan seni, sastra, jeung kearifan lokal Sunda. Contohna kawin tradisional jeung kawinan rakyat seperti congklak atau sonda bisa punah lamun teu diwariskan ka budak ayeuna. Ku kituna urang kedah ngajadikeun budaya Sunda salaku bagian tina kehidupan popoe. Boh ku cara diajar dongeng basa Sunda, ngadamel karya seni tradisional, atau ngiringan acara bunda seperti wayang golek jeung jaipongan. Salaku ketua OSIS, kuring nyariosieun budaya Sunda mangrupa warisan luhur anu dijadikan identitas urang sadaya. Lamun urang henteu ngamumule ayeuna, moal aya nu ngastekan deui di hareup. Urang kudu ngajaga budaya Sunda, budaya karunan turunan, ulah lali kana adat ngan bakal jadi cara nu tandus. Ngamumule budaya Sunda teh tanggung jawab urang sadaya, utama generasi ngora. Kukituna hayu urang sami-sami ngamimitan ku cara ngagunakeun basa Sunda sapopoe. Ilubiung dina seni Sunda sareng ngadukung kagiatan budaya di sekolah. Hatur nuhun pisan kanggo waktosna, hapunten upami aya kalimat anu henteu luyu. Kawas gelut nu geus rengse, ayeuna urang balik deui mugi isi ieu bentara janten manfaat kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.